jelema asal geus diangkat jadi wali bisa ngabedakeun hiji jeung makna. Urang mah teu bisa ngabedakeun hiji jeung makna teh lantaran urangna encan jadi wali. Lamun urang geus jadi wali bakal bisa ngabedakeun. Jadi keteropong kunyana makna hiji-hijina perkara teh. Hese nyaritakeunana tah geus ku Allah bae dibere kos kitu. Jala lampahan nanti awal ibadah nurapi ngajaga anggahota zohir geus beres anggahota zohir anggahota batin put bersih teh sabersih-bersihna cirina engke dibere impianana ge nu marulus bae nu ngeunah bae anu bakal nyongsrong bae hate sebab ruhna geus bersih kapanggihna jeung nu bersih-bersih deui bae. Geus moal aya bae bangsa ngimpi di udag-udag anjing, moal aya bae ngimpi di udag kuntil anak, moal aya bae ngimpi kapanggih jeung sarwiti atuh moal aya ngimpina kapanggih jeung bangsa syekh jeung bangsa wali jeung bangsa urang ge merenung ngimpi jeung bangsa wah nu indah-indah